Assalamualaikum sampurasun. Dulur BTS sadayana wilujeng tepang desa Simkuring iki aksara di channel BTS Barayati Sunda. Tah dina dinten ayeuna Simkuring bade ngabagikeun video ngeunaan bab rumah tangga anu disanggakeun ku dalang almarhum Abah Hasib Sunandar Sunarya. Sadacan acara dikawitan Simkuring ngaturkeun hatur nuhun ka dulur-dulur anu parantos subscribe sareng like video ieu. Mugia dulur-dulur sadayana aya dina kalancaran tur kesehatan serta digampilkan segala urusan-urusan. Amin. Sadacan acara dikawitan kangge ka dulur-dulur anu teu subscribe tong kilap subscribe sareng aktifkeun loncengna. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ampun teuing Gusti panutan kamu. Salaki kaula nu dipunjung disembah di dama-dama. Kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun. Daya teh salaresna mah bongan urang, Kakang Semar bongan urang. Bongan urang mihapekeun wae ka batur diri teh aya dina curug batur. Kanyeri kapeurih jeung sajabana teh geuning karasa. Kaula dan nuturkeun saliraso teh kaula mah sumujud kanu jadi salaki. Kalayan anjeun teh pangeran dunya, pangeran kaula di dunya. Ridho kaula dibawa sare dina kasur jarami. Ngansik di kampungan model kieu paripadahal kaula teh tileutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton. Salieuk be hayang naon di karaton, tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aya ngaran awewe teh dulang tinande. Nyaeta kewajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud. Paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet eta teh lain paribasa kaula mah isduning leres. Dino lakir batin dunia akhirat sumujud kasalaki. Ngumara di alam pawenangan ieu. Nanging salira geuningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mume di nagara kaula. Padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun kerajaan di Sekar Mume, neraskeun kerajaan Mitoha. Da moal burung dipasihkeun, Kakang Semar. Malahan pan si Gareng mah geus betah di ditu. Si Gareng mah geus ngabengke jeung si Doden. Geus betah bumetah di ditu tah ayeuna Kakang Semar hayu mending mulang we ka Sekar Mume bawa si Asta jeung si Dawala. Malahan cenah si Dawala mah jeung si Cepot hayang kabeli HP. Urang laksanakeun. Entong wae make jeung ngagugulung kieu cicing dina curug batur hayu urang mulang. Palain naon? Da geuning buktosna ngabula karjuna ai gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya. Geuning ari gaji ditarima ai kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot. Ongkoh lain udagan dunya teh. Mening mulang ka Sekar Mume hayu palain naon di ditu. Di negara kaula genah merenah tumaninah teh di ditu mangga. Di negara Sekar Mume jeung tibatan nuduk ngadunungan ka Arjuna. Ayo Kakang Semar. Pok deui sia.
Nah kageningan wasi di pulang sengitunya di pulang moha jol ieu ka aing teh ngagaroda mending oge ka nagara kaula palain naon itu bakal disenangkeun teu layang teuing toh Semar di bibita kuno kitu hah naon geuningan kalah nyeuseul kalah molotot ye kanyaah teh Kakang Semar kanyaah ngan ngagubrakeun teh supaya aing batal dina pengabdian ka hadirat Allah hah oh si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut ujang beres uang sanes anu lian geningan anu nyilakakeun kawan anu deukeut geuningan anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun deuleu ngagubrakeun uang ini ngagaroda dianggap ngagoda ya loba dari lalaki ujug-ujug dirik-dik atau aing kudu barang hakan di negara anjeun di negara tempat awewe di mitoha anjeun kudu weureuh seubeuh eta teh hareutina teh nyalinung ka gelung dayus deuleu aing kudu diparaban ku mitoha aing kudu diparaban ku pamajikan hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambil ge moal deuleu tapi hasil hapae poso menang tani menang kesang sorangan menang 10.000 ge dipake ngabalajaan anjeun murni eta awak anjeun teh teu diracun ku aing eta sanajan dahar karo uyah bakal jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bakal pengawasna moal aya gangguan naon-naon deuleu bakal kebal ku panyakit daya dulu jelema beunghar anakna geringan we terus tapi nah anak tukang macul teu diimunisasi oge dulu sararehat teh mararontok salajan hees dan baru ligir jarang gering lain udagan aing teh dunya mah lain Setelah eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si cepot sok amak heueuh aing teh kawara jujur ulah nepi ka salingkuh bisi ka batur lain aing siksik melik cenah aing sok ditarima duit heueuh kapan ladake sang aing ladake sang aing geuning meme dibikeun ka emak teh ku aing teh 2,5% dibikeun anu heula ka fakir miskin nyata supaya sia ulah jadi gering supaya mulus sabab teu aya anu jadi salaki salaku pamimpin ari jaluko wa munalanisa pamimpin teh pamimpin lalaki teh pamimpin teh eta awewe moal ngaracun aing ka pamajikan moal mikir barang kotor bener terus dibersihan heula bebe dibikeun kasihan daripada sihan heula ku aing anu 2,5% dibikeun heula ka itu ari karisia rek ngajeburkeun ka aing sabar wah ini kakaknya nyerian gitu ketemu gimana ya nyebut sing sabar oge bari jeung sarikeun ka aing goblok lain kamu kupunya juga uang sabar oge aya watesna deuleu ongko uang-uangan ka aing sing sabar tapi jeung sarikeun eta uang penyerianana dari kita Jik tuturkeun dunya nyi jik gitu tuturkeun dunya ku nyai jik aingnya mama berat kana dunya jik balik jik singeunah ngakan dunya jik buru-buru
Ting wareg gitu. Hayo. Naon ieu Kakang Semar teh ngusir. Lain ngusir, lamun betah keneh ngaku gulung dunya papaes, njing tuturkeun Bapak ilaing njing. Tinggalkeun aing di dieu tinggalkeun. Hayo. Aduh, ampun teuing. Teu yang teuing aing di barengan ku awewe model kitu. Kabeh teh geus angkat jempol ka mate. Nyebut oge istri sajatina geuning hate mah kana dunya keneh pipilueun. Lain ulah dudunya, bapak teh lain jarek ulah dudunya. Empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan tahun. Kabina-bina teuing sia teh. Saprak gaul jeung si Ego sia teh kitu kalakuan teh. Jing, tuturkeun. Aduh, ampun teuing Kakang Semar. Ya, lamun dek dudunya deuleu dibandingkeun jeung nagara ilaing, nagara Sekar Mume, nagara ilaing teh teu satikukueun nu aing. Masa teh kewok acan. Lamun dek ngadu geulis mah manya Batara Guru Raja Triloka terang nu mingpin naon, nu mingpin sawarga, nu mingpin dunya adi saya tak ya tua ngerayi nu aing sawarga teh mak sabaraha tikeun dunya gede na sawarga Maniloka deuleu ha lamun dek adu geulis mah eta boga nagara sacang kewok dipake amis buah gintung teh. Sok. Eta nu meh boga pabrik tahu. Alah, Pake amis buah gintung. kaporong anjeun awewe teh. Kenyang kajik tuturkeun Bapak anjeun geus ti detik ieu ti menit ieu tong dibarengan Bapak Indonesia kadar engke menta surat serah sok suratan di kade dianterkeun ku aing teangan pisalakieun anu terus-terusan gawe ku dunya tapi ka itu da bakal engkak-engkakan neuseun neraka sia ini jik baju bawaan. Ayo. Ieu teh naon Kakang sama ngeus. Gini. Apunten atuh teu hararayang teuing. Bari jeung hareudang moal kagoda. Ampun Kakang Semar satadina kaula teh nyaat tibalik Kakang Semar indet eta teh nyaat aing mah nyaat atuh aing geus kitu naman paduli teuing kaula dek ini bawaan pakaian geuna naon pakaian kitu loba di ditu ge bawaan teu hararayang teuing. Kabina-bina teuing sia. Ulah kalangkungan waduh. Kana jadi nuju nafsu ge ulah kitu-kitu teuing. KPPN ku soal urusan dunya nyambung aing panganti-antina pasehatina soal urusan dunya. Anu rek ditinggalkeun dipasehakeun amit-amit. Wah tuluy balikna gitu. Aya eta kalangkungan ajak setan. Da keramak aingna tadi mah tuh. Heuras eta we ku pangawakan awewe mangkaning jauh. Mana tanggung jawab aing salaku salaki? Duh. Boa deuleu ya.
Orang tukang ojek ge mah disabet Ambui power papangijeng anak Ayub. Si Dodi. Taur abi mah gua. Da si eta mah tega ka paman hayang jadi maru. pengen teu Sapraptane pun aya hiji jajaka sumping kaya bumina Semar Badranaya. Iya inggih. Datan niratangga demet. Datan niratangga demet upa kulingan anak. Upa kulingan anak. Sampurasun aki rampes jalu. Saha ieu teh nun? Upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma. Saha Pria Kusuma? Pria Kusuma. Di mana menak? Kaula teh keur ngalalana aki. Nuju milarian keur bahan skripsi aki. Uluh geuning ieu teh maha kawas aya maha kawas mahasiswa. Oke nama mahasiswa. Eta teu diengkeut. Ti Uninus anak tanapi ti Unisba. Sanes. Keur naliti kaayaan pakampungan, keur naliti kaayaan kabutuhan barayat negara. mapai desa we Ulu sumuhun kakasih Pria Kusuma leres. Geuning sumping karorompok isi abdi. Kaula teh naroskeun cekeng ai bumina Bapak Semar Palihmana eta teh cenah Palitongo kitu. Bumina palurah teh di dinya. Nya kaula teh ka dieu we. Bisa naroskeun duh kadaya pabrik kerupuk ojang ojam. Jang ojam. Nya di Banjar. Sumuhun. Eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu teh jang. Nyeun kerupuk heuh. Atuh palih dituna teh Pak Haji Sidik teh. Eta teh. Ieu, ngorukana teh. kok masna Aji Purnama ATM gua. Eta teh. Ayeuna sok ngiriman beas wae Pak Haji Budi teh Sumedang. itu kok masna eta Aji Purnama Tah kitu Bapak. sareng Dewi Sumuhun. Jadi, nah, pangna naroskeun rorompok jisim abdi teh kieu Bapak. Punten tapi ieu. Kaula teh da rumah salaki. Sumuhun. Aing ngaran lalaki, bari bujang budak ora kaula teh normal aki. Sumuhun. berkah senteng atuna Keur lelempangan dina palebah parapatan di ditu dina caket sasak. Sumuhun. Aya istri nangis. Dewi nyerian Caket sasak rawayan ta eta nangis ngabangingik eta istri teh ari kakasihna teh Siti Ragen dulu itu lajeng nah ku kaula ditaruh sekeng nyai kunaon nangis nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teu ludeung kaula teh diusir ku salaki doh aya nu luas bari sarinul. jelema geulis nyerian luas Aduh eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuka ibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enah kabina-bina jorojoy we aya hate sareng olah kumpul bayu Wah ke jengareng. luas anu ngusirna jeung mah ku kaula teh cekeng kumaha upami dipiliheungkeun we ku kaula nyai kersa bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga papa
Bagi we. Tarik begitu tarik. Bagi gerak ke abdi. Tabakar hatena si Iwan pas itu. Jadi deh lengkap temu. Ngapain lah tak gitu tak mangga cenah pangjajapkeun tapi syarat nama pangjanakeun heula serat serah we atau bisa ucap nahnya itu rek diserahkeun cenah moal tak gitu bapak kaulah teh bade laras eta dilepas tuang garwa teh alah moal ngomong aing ah dagoan di dieu Ungap kene berbagi. Dipancing sakit ke danau ah. lebar meureun Lebar.